Ayeuna waktosna CLBK carita lieur batik kesel. Wah, Hadit. Wah, Dun, kamari peuting mah urang Cibodas maroro Kunti euy. Kuntina asup kana gorong-gorong, ditalingker, beunang tah karembongna, barang diilikan dina karembongna teh aya tulisan geura euy. Tulisanna naon tah? Kieu cenah, maaf Anda belum beruntung, silahkan coba lagi. Oke, masih dengekeun. Duh, nah loba-loba teuing pemeran keur figuran teh. Nepi ka 3.000 urang kieu atuh kudu gede mayar honorna. Sutradara, kalem we. Sanaos jumlahna seueur oge, urang teu kedah mayar honor. Nah, Da margi pelor anu bade dianggo engke dina syutingna oge pelor asli ieu mah. Ya, wae. woi, hop, eureunna maneh. Nah, ditilang Pak. Apaan susuratan komplit? Tah, ieu SIM, ieu STNK. Nya, susuratan mah komplit. Ngan alasan anjeun ditilang teh dumeh we ngewa katempona, lulumpatan di jaket kulit jeung di helm, bari henteu numpak motor. Ya, wae. Komar, Euy, dipikir-pikir mah tukang nasi goreng eueuh gawe nya euy. nah kumaha kitu? Heueuh, nasi geus puguh asak oge, terus we digoreng. Heueuh nya. Tah am, nu paling bahagia mah tukang huut. Kumaha tah Mar? Heueuh, gawena teh kekeprok we. Rek untung, rek rugi. Tah, aya oge nu sok bohong wae Mar. Tukang naon tah am? Tukang roti. Aha, Nyebutkeun roti tawar, tapi harga tuh bisa ditawar. Waduh we. oh, tah. Munu Satya mah tukang baso am. Nah, Mar. Rek payu sakumaha rongkahna ge sok nyesakeun we 2 siki mah jangka imah. Ya, wae. Pak, menawi Allah marengkeun abdi teh gaduh maksad bade ngadamel madrasah, Pak. Ih, alus atuh pamaksadan teh. Ari bahan-bahanna geus aya, nya sabangsa keusik, bata, jeung semen. Teu acan, Ari tanahna geus aya. teu acan. Har, jadi rek nyieun madrasah teh naon wae nu geus ayana. Nemeh gaduh niat we, Pak. Sareng ieu paku 1/2 kilo. Ya, wae. Si Komar, ya engke deui mah lamun rek asup ka kamar emak teh kudu ketrok heula Komar. Kumaha lamun emak keur ditaranyang? Asal teu kedah keketrok heula mah apanan da abdi mah sama mehna sok noong heula tina liang kunci. Ya, wae. Am, nah hanya urang mah salat ite init make sendal capit, tapi balik jadi sendal kulit. Hadenya Wah, butut. butut kumaha? Halusan urang atuh. Tingali init lempang, tapi balik mau motor. Hadenya. Ya, wae. Am, keur naon maneh? Nyekel pager imah. Mar. Iya, uing keur ngisi pulsa gra. Naon hubunganna ngeusi pulsa jeung nyekelan pager imah? Telepon operator we ngara beres mah. Tah eta, ti tadi operator minta uing tekan pagar. Kurang geus ditekan teh tadi tetep we teu bisa. Nepi ka bareuh kieu geuning ieu jempol uing. Aya-aya wae maneh mah. Uing leuwih gela coy. Kunaon kitu maneh? Didinya leuheung titah mencet pager. Uing mah di titah mencet bintang. Ya, wae. Duh, nyeri moal dok. Jangan khawatir, mencabut gigi cuman 5 menit saja kok. Sabaraha biayana dok eta teh? 100.000 saja. 100.000 ngan ukur 5 menit dok. Mahalnya bari sakedeung geuning. Oh, bila Anda suka,
bisa saya perlambat kok.